maju mundur bangsa ya pasti keupayaan Pastan nilah tangan demanu pada makulingan rana Deni rakika samya saputra Ngadung diraya Agar jaluk diberi pangesok Allah langkung rama sumbangan tapi sambah putra Arjuna diterima kumaha jawabannya kalau mawi dasana ya walaran pasti maksa ya linggi gila mangga sagar kata kaca diberi pangesok sumbangan tapi sebuah wayang dalam gatot kaca ya diterima aja ayah si centong alang si Maratosa si Daang isuk sareng teu sia si kokoro mangge mulut isim abdi pun matura kada sembaseun diterima tokodo nyembah tokodo tinggi ramana dan dipiriku gening kuring anu kariring lain kuring kagungan lumah kawening kaliang lain urang kagungan lumah kawenang kagungan lumah kawenang lain urang eling mangka eling rugi kang di bumi alam dharma wawayangan bae rakah kaya pangawasa lamun kasasaranya lampah nafsu bakal katuhung panan anu katempuhan rumingkan di bumi alam eling rumingkan di bumi alam urang teh warga negara hayuna mulai hati asian kemerdekaan karya anu piuji urang mulai aslinya teh urang mulai caranya Ngedung maksud yang sedang mewujudkan persatuan terus mentok anu bagi aduh ngewujudkan persatuan kita kasopan kasopan jangan
Sono mandang sono serangan nu dipayu sono sono batu panggilan warga seni pedangan tuntut jatikan andaikan peraturan bukan karena pembangunan.
kira tama teman Panira tama teman padang kulingan rana pada makulingan rana Anira tangan teman pada makulingan rana Anira ingkang samya sapun prapta Anira ingkang sampun prapta ya sampun prapta Anira ingkang kasurang galawan Sipati Arjuna Raden Gatot Kaca degakan gun Sungar Kuda Pawana kasumpingan Pandita Ombayana Residona Seking Jajar Sokalima kaget kali rasa panasa itu kayaan ngandika sapangarsa ieu Dipati Arjuna Rama Pandita Ombayana iya anu mau kumaha sora bulan ieu teh nuju dipadankeun sareng puna anak Gatot Kaca Rama jauh can aya jawaban si nya kana si Kasep anu mawi kacanaya Rama Kasep Gatot Kaca anak Ama dina waktu ayeuna aman dongkap ka ieu Kadipaten Madukara sanes bae maksud pribadi tapi nampi utusan ngemban timbalan itu jadi raja putra mahkota negara Hastina Angger Prabu Duryodana amanah diutus tadi sangkaan bebeja kayu tuang paman Dipati Arjuna oke supaya awal kostum kan hijab Gatot Kaca yang di negara Asia kekakungan
istri nu geulis kawanti-wanti anak kabilang-bilang prahu dadah turun di kahyangan geulis bawani ngajadi enda bawani di kudrat jenengan nana diulas dening puring kadaton ayeuna geus mangkat sawawa cenah hayang ngabogaan salaki moal bisa ngabogaan salaki lamun lain kakanjung Gatot Kaca Gatot Kaca lah wayahna Gatot Kaca meng jawabanana daek apa henteu ngajadi salakina Dewi Lasdening Wati Puring itu cek mangoge di bereng tekudu hese capek nulis sakal rumah tekudu mikiran ipakah tekudu Abah tong seur emutan. fasilitas sangarup panggois disiapkeun negara asina ngabesan ngungkul jadi mah tekudu lomba pembawaan geus loba di negara asina biaya kabeh ditanggur ku Anger Prabu Duryodana bawa awak kungkul cek kasar nama cek bahasa ini tinggal mau awak kungkul mau awak jeung beteng naon sagala rupa resiko geus ditanggung kabeh kurang para kurawa Percanten urang-urang astina mah atuh da bangun. sempak-sempak paras mana nih sagala rupa nang geus teu kudu mikiran naon-naon kasih kata-kata geus teu kudu make seserahan nu kana ditunda dan Hiburan oge hiburan tos disadiakeun di ditu. hiburan kabeh geus disadiakeun kabeh pokona mah geus aya kabeh Aya cali. tinggal daek ngawungkul kasep Gatot Kaca jeung pang-pangnama anu utamana meureun kasep meureun kauningan ku sadayana getrengna para Kurawa jeung Pandawa teh bakal eureun lamun geus jadi besan geus jadi besan mah bakal eureun pake trengna piraku besan jeung besan pasea meureun ke kabeh dituna meureun anu ngaran Bratayuda teh jadi piraku ama kudu ngangkat senjata ngalawan nu kararieu Meureun di ditu teh kita sepuh. pan meureun ieu teh murid ama Sarana tidak. wayahna kasep dina waktu ayeuna mah iya hiji cara ieu teh solusi anu sangat mujarab ieu teh geus eueuh deui cara ieu teh lamun cenah daekeun ka pamangku mah dikawinna da hayangna kahidep Gatot Kaca lamun cenah hayang ka Abimanyung bakal dikawinkeun ku Mangka Seto Wayana ke cinta resek dipangpalerkeunana atuh cinta teh teu bisa dipaksakeun teu bisa dipaksa-paksa ari bogohna kahidep ari temenna kahidep meureun kahidep teh bakal jadi raja di negara Astina geus teu kudu Baratayuda kasep jabatan panglima ganti sama jadi putra jabatan panglima ganti jadi putra mahkota Pangapunten ya naon para kawis kana putra mahkota panginten kuning aku anjeun putra panjenengan oge sami janten putra mahkota di negara Pringgendani Pringgendani letik Pringgendani mah letik Asisi geus sakai kukuan acan eta mah eueuh kolam renang di ditu mah Yasina mah Pringgendani mah eueuh kolam renang eueuh di astina mah sagala aya. di asina mah sagala aya sok hayang naon mall aya Galatama aya sinyal bagus itu mah tower di mana-mana tiap imah masang tower itu Mau aya voucher wifi di ditu mah 5.000 2 jam. di dia mah hayang make wifi teh kudu bayar 2.000 cenah 2 jam ini tuh mah gratis Itu mah gratisnya.
Pak, Asep. Wayahna Asep. Pangapunten kaula nulea. Rupina wadina lalasandir panginten. Wayah panjenengan moal tiasa maksakeun cinta kaula. Ai si Gatot. Ngan saukur kawin wungkul ka kaca. Anu baru. Apaan kawin teh? Panginten kada suka sama suka. Piraku teh suka ka Dewi Lasmini wadi puring kalaton. Gelis. Parawan ongkoh. Daekeun di Sandung ongkoh. Rambutan di pirangan mana mah. Rambutnya ayeuna mah di pirangan Asep. Dewi Lasmini wati make pirang ayeuna mah. Ngan lain janda pirang ieu mah gadis pirang. Pangapunten rupina mah moal tiasa eyang. Aduh aya anak bapak naon siar naon. Gerdahan tong. Rek naon ngawi sia teh. Pangapunten ngajedog sia mamar ngajedog. Tenang Mas Bentar. Gicing. Rakyat kecil mah. Siapa mendengar rakyat kecil menyeduh kopi kali itu nyeduh kopi. Pang malikeun udud, pang nyangukeun goreng jajang. Akang, Jang, lain atuh sing ngarti. lain bapak aing dihina basa ieu teh kumaha ieu teh? Eueuh kok tercepuk urang. Kadenge keluar. Bieu pang nyangukeun goreng gitu ge. Pang goreng sangukeun meureun maksudna mah nya. Maksud nama eta. Waing lamun lain hareupeun gunungan di Parembok buat waing. Lagi mah tipe terus. Segala rakyat kecil. Negara rakyat kecil geus buku gede awakna. Sok buritu ya kan. Asep Gatot Kaca. Udah kecil ya. Wayahna daek syukur teu daek wayahna kudu daek. Ieu pikeun kamaslahatan para Pandawa. Pangapunten ya.